Kiholil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat LS Kiholil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opat nyanana Imam Syafi'i na aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Asnawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Asnawi teh pan kadinya ngabersihan imang ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teh aset di deuleuan ku Syekh Nawawi oh keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna jadi Sapinatun Naja oh keur ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon kada keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu keluar ngarang Sapina karang punya Sapina 40 poe tah Sapina ngarang Sapina 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun ka nu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangyieunkeun sanes nang abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapina saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh ike dibulak-balik bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh guguraan banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh aya tadi nu ngepel saha Habib Rozak wah teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok itu mah lantaran di gitu naon ngaranna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha yang nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ka dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu abdi mah teu hoy coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang ka dinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa deuk di karang teh kos ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid masalah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama
dari karangan Senawi 40 peuting ngarang sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideleuk urang jeu teu anggeus. Isukna dideleuk teu anggeus, isukna dideleuk teu anggeus. Tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tamah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh, sebaiknya kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah, ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarwa sodako kene sih. Syekh Nawawi pohara jasa pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ya mah lain urukeun mama ceknya dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita kakarak datang ke Mekah umur 15, maju ke umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun maju ke 16 tahun bisa ngarang sapira 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengen aing. Ngadengen. Kunaon eta? Iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba maka ilmiah moal ka ukur. Atau tambah jalain Syekh Nawawi tambah itu dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah. Ye de kumaha sakumaha ki holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat eleh ki holil debat eleh ki holil saminggu deui pandek balik. Begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi mah tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh ki holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nyana mentah hampura teu kapanggih-panggih. Saminggu deui mepet di teangan Kasib Ali Kasib Amir teu kapanggih-panggih di teangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik ke Holil ceurik ke Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu cerik baik terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Khalil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih cerik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah. Masya Allah, ku hari pisah harurah rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Numantak ente hayang pinter, ente hayang hebat, geus ulah nanaon. Tawajuh ka Gusti Allah. Ulah dahar-dahar saminggu, siapkeun kuburan. Ulah haju maksakeun. Geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa. Ya, ku resepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah. Urang ku resepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade beusi Nawawi bojong numantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi
Al-Bantani itu Koreatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koreatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki maknawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa kaukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alab ziatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 ada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngarana tadi luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebal atuh mal kebal kabita mah meunang kabita diukur teh mah pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tah geus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf mah putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun mantap lamun endek hayang bagus suara di dinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten di dinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara soleh ketika jadi imam di haram Bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae Kakek soleh paling ya nangtung keneh bae begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna aing ke soleh mah tuh bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung nah ieu kumaha karomah hese diudag da tuh karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya kumaha tah mah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi deuk perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah karomah mukjizat sabulan keneh deuk perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ieu urang kubanya kebingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju deuk nganjang harewasan pan ditarima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan
jangan jangiuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geneuk maleuk duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae engke loba jasa jelema nu syirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna dia ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan-niungan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal caringin gampang tapak kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tina duit pamarentah tapa tina duit anu riba tapa tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrabu wala tusrifu jaloba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi walinan tuh urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese tanya nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan ge teu ngakunang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjumlati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskan orang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus ditobat ngaranna dia tobatnya tengah rasa rendah di hadapan Allah pan langsung ke Allah nama orang tuh bisa tapi begitu ngukur diri orang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah iyalah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ke Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab